tepangkeun wastapun ti tempat ngalah. Tepangkeun wastapun Neng Widianti. Tepangkeun wastapun Tria Triswanti. Urang teh kelas 10 listrik B. Punten bade ngaganggu wakosna sakedap. Urang bade ngawawancara perkawis BK. Punten ibu bade tuh maros. Naon artina BK teh? BK itu artinya singkatan ti bimbingan konseling. Nyata mata pelajaran anu tujuannya sanes masihan nilai tapi ngabimbing urang kali. Janten misalnya teh paminus sanes masihan nilai pengetahuan keterampilan BK mah masihana ngabimbing sikap urang kali. Saha bae guru BK di SMK ieu teh? Guru BK aya 5, hiji ibu, kadua aya Bu Siska, katilu aya Bu Rai, Bu Lela sareng Pak Anang. Janten totalna aya 5 orang. Iraha ibu ngawitan janten guru BK teh. Abdi ibu kapungkur janten guru BK pertama sasi Juli tahun 2014. Kunaon ibu hoyong janten guru BK teh? Janten guru BK ibu sama-sama guru BK sanes cita-cita ibu. Mung kapungkur nuju ibu SMA guru BK ibu ngarahkeun ibu ka BK. Alasana janten BK teh kapungkur nuju seueur lowongan kanggo didamelna janten gampil milarian damal saurna. Janten nyanurutkeun saran ti guru BK ibu lebet ka BK. Naon wae kesan anu ku ibu dialami salam jadi guru BK? Janten guru BK seueur kesan-kesana nu jelas mah benten lah sareng guru mata pelajaran nu sanes. Kan nu sanes mah jadwalna kieu guru BK nu sanes mah bukuna pasti nu diajarkan naon we aya, teras naon nu dinilainya jelas. Pami guru BK mah bener-bener kedah kreatif. Urang masihan nilai di urang kali kumaha. Teras misalnya teh mata pelajaran nu diajarkeun di kelas teh leres-leres urang nu kedah milarian ngalira gitu. Janten kesan-kesana luar biasa. Naon tujuan diajarkan BK di sekolah teh? Tujuanna kanggo ngarobi intina mah kanggo ngarobi sikap urang kali. Anu tadin henteu disiplin, janten supados langkung disiplin. Anu istilahna teh kirang moral kirang supados langkung sae deui moralna. Intina mah kesikapna. Naon bae pada pedamelan janten BK teh? Seueur aya administrasi nu sapertos aya nu ku ibu di damelan. Ayeuna kan ibu ngawulang di kelas 3. Nah administrasi kelas 3 nu bade kuliah dimulai nilaina, teras data-data murang kalihna, tempat tanggalnya sagala rupi itu ku ibu di damelan. Teras pami misalnya anu bade di damel ku ibu oge ke diarahkeun bade ka mana. Nu kuliah oge sami. Di kelas mana wae ibu ngawulang janten guru BK? Ibu di guru BK di 2 jurusan, hiji di TKJ, hiji di listrik. Masalah kumaha wae anu sering dialami siswa? Seueur salah sawesna nu paling seueur kehadiranna, kerapihan kirang, kedisiplinan. Nah biasana ku ibu dilaraskeun lah supados memang sesuai sareng aturan sekolah. Yang sakit wae nya ibu. Nah,